Payuneun SMA Negeri Hiji Manonjaya aya nu sok icalan mie ayam. Namina Ibu Siti Khadijah. Yuswana 40 tahun. Asli Ibu Siti teh ti Kuningan. Icalan di Manonjaya teh kaleresan ngarencangan putrana anu nuju ngekos caket sakola. Modal Ibu Siti teh kirang langkung 400.000 dina sadinten. Sareng pendapatan dina sadintena tara tangtos. Warung mie ayam Ibu Siti sok buka tabuh 8 enjing-enjing. Tutupna tabuh 5 sore. Dina icalan Ibu Siti alhamdulillah tara aya kendala. Kanggo meser bahan-bahan mie ayam, Ibu Siti sok peser ka pasar. Kadituna sok dijajabkeun ku putrana kana motor. Mung pami aya nu bade deo, Ibu Siti teu tiasa. Salian ti mie ayam, Ibu Siti oge icalan es susu jeli sareng minuman. Ayeuna urang ningali cara ngadamel mie ayam ala Bu Siti. Bentena mie ayam ieu sareng nu sanes saur Bu Siti, pami mie ayam ieu mah daging tambah tulang. Ayeuna urang tingali oge cara ngadamel es susu jeli ala Bu Siti. Bahana nu paling penting nyaeta susu sareng jeli. Lebih mantep deui ditambah es. Terus ngangge gula sareng ditambihan ku cai.